Iya jelema mana tah? Tadi nengal Jeremy teh. Ka mana anak teh? Gua tah mama. Ka mana? Tah mama tah mama. Ka mana? Kayaknya makan Tangerang mah. Balik. Tangerang tah apa mah Tangerang mah. Teleponnya. Jadi telepon tinggalikeun. Kayak lama gancang-gancang teuing leumpang teh. Itu kuat ngapa ruang ka warung. Rojon, Aya naon, Mas? Aya si juragan. Si juragan teh keur aya masalah jeung si Abah ayeuna katempo geus balik. Cicing. kemari sih teh? Sama tara balik ku aing dibere bisi teh. Jangan satu. Aing enek balik kurang cegat ku aing si Yamina. Waalaikumsalam. Tah geuning balik. Ayo mah naon jeung acara segala ih. Non maksud mana nih tanah buah mana make jeung bisa anjang ilmi. Ujuk soal. Cok saha anak buah mana yang ngomong ka mak. Jadi iya mah cerita teh sok mun mah nyeri hati gitu. Jadi si Neng Anis teh kan geus ka dieu nya si abahna jeung uing rek dijodohkeun. Nah ku uing teh ningali si Neng Anis teh jeung si Hilmi duduaan itu lempang tak urang teh ningali. Kan Ulah itu. Ngerakeun emak eta teh. Ya tidak semua. Sok saya mah kieu, aya nama kieu, maneng ke kasih abah minta hampura. Oh, mangke lah. Lieur. Tak kolot keur ngomong teh kakak ingkar. Mas dendam aing mah. Oh itu imah si abah teh geuninganna. Urang gedor tapi nutupan orang lain lah. Nah, aya mah si Abah teh. Bae lah oge urang gedor weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, aya merenang we kieu mah ka sawah. Kumaha tuh cek? Oh ya geus gini di sawah ka panas. Ayo tuh cek urang ini ke sawah teh. Tuh itu Mas salah siapa teh? Oh itu ayo atuh urang susulan si abahna. Mana dinya? Itu putih tempat ieu. Kasih lagi kumaha ini tinggal jadi kotoran kieu. Matanya. Ieu mah ku sama babahna eueuh hampura jadi ka dieu. Atuh carana tong kitu atuh. Kumaha atuh? Tulungan heula. Ayo buru tulungan. Ayo buru. Ai bata mongkos kieu atuh. Teh mana naon atuh ngaraos batur. Tinggal jadi bebolokot baju barase. Itu ki bae jadi kumaha yuk ieu ke panggil jeung si emak. Sakana urang geus naon we. Naon atuh sok ngomong atuh ulah ngaraos batur. Kieu bah. Kita aya omongkeuneun. Abi teh capek tiap tadi neangan abah. Mending ayeuna mah sok urang diuk heula atuh udah capek tiap tadi kukurilingan neangan. Geus atuh aya urang di itu we diukna. Panas. Iya tuh. Lieur wae. Sok ngomong naon tadi teh. Kieu bah.
Urang teh biasa ada ka warung, pas di jalan teh nempo si juragan, keur tateleponan, keur nyusun rencana arek balas dendam kasih Hilmi. Si Helmi. Naon sana. Ajarkeun teh cenah ngadengena teh kieu ye deuk ngagebugan si Hilmi. Ini bisa dibiarkan ku saya mah. Mata buru-buru uring teh neneangan ka ditu ka dieu panggihna teh di dieu jeung si Abah teh. Non maksud jadi kucungkungkeun aing sok. Abah teh ye. Da teh kahajar. Oh, jok. Bener, atuh bah atuh. Dia bener aing tinggal di pecah merah dia juga monyet. Oh, bah tuh bah. Banyak sebagai orang ka Imah ngomong ka si Imah. Heeh. Nah, kayak orang beneran sebagai telepon ke si Anis, enak posisinya di mana? Tah, tadi mah ningali teh si juragan teh aya di jalan. Aya jalan. Heeh. Ayeuna mah teuing bagus balik meureun ka imahna. Yang sebaik lain apa? Apa rek balik heula ka Imah tuh? Teu kuat tiris ya. Ieu atuh urang balik, Pak. Heeh, nuhun nya. Heeh. Ya teh balik urang kopi enggak. Hai. Maka di sekedeng mah aya nu diobrolkeun. Ya teu bade ngaganggu wae. Sekedeng atuh mah, sekedeng. Heeh. Bisa guru. Guru atuh lah. Aya nana tuh, Bah? Lain. Sama tadi teh cici aing ka dieu. Datang ke sawah. Abah ke cicing tadi dan ke cicing-cicing teh ke barang gawe. Direwas teh dijebur teh abah teh kusi pengelolaan cici aing teh. Aku aduh. Labu deui dibokos tabung teh pinu juga monyet kuleutak. Aing si aing teh dieu aing keur program teh. Cenah. Di Cai mangihan si juragan deket warung. Kadenge main teh nelpon si juragan teh. Ngomong nanti kieu si juragan teh bakal nuntut balas dengan si Herwi teh. Nah, Ya teh nya apa balas masalah beres. Beres si juragan ngomong teh panggil. terus saya kemana? Kieu paling enggak nama. Paling nama si Anis enak mah. Si era naon teh si panggil ke di sekali waktu di jalan. Si dibuka nih kemana? Udah sih, mana teh? Teleponnya atuh guru. Tanya ke di mana? Ya tuh. Onam kumaha? Di sana tuh ngomong Atuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Nis, tuju di mana? Menuju di jalan. Lain sareng saha, abang teh. Sareng Kang Hilmi. Balik. Lain, iya, abah boga obrolan penting. Iya si Cai datang ke abah, panggilan abah ke di sawah. Cenah si juragan, teh nuntut bales. Emang si juragan atau si Uis itu? Ini harus balik si juragan tadi kalau lembur. Kemana tuh? Bahaya. Ya. Misalkan kita berarti fotos kene kasih Helmi. Tadi itunya di jalan bisa pernah. Nah, buru-buru balik. Nuhun. Jadi wartos sumpah ka Kang Hilmi. Ya. Ya sok atuh. Terus aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cuma? Di jalan sana naik motor. Kumaha tuh? Ini kita balik kan? Iya, kita balik. Kita ini, kita ini. Ya
Jangan kopi mah. Tahan nih. Eta si Abah Naon teh mah? juragan cenama tos umi salah Kumaha? Naon teh mah? Tur siapa? sana kali sana ka Kang Yundu sana si ieu juragan Oh, si juragan dek nyegat merenya. nyuwun Oh. Kumaha tuh bae lah. Kumaha tuh? Rek euy atawa kumaha? nah urang geula we Heula berarti nya. bisi aya naon Pura. Tunggu. Habis juragannya. Tunggu dia. Apa yang muteran wae teh atuh? Abuhan. Nama jangan gitu. Oh, suka dikit nya. Asli. Oh, atuh ke tugan mun ngalewatnya orang cegat we ada awet di jalan ka dieu mah nya. Tuh, juragan nih kan. Oh, bener. Cegat. Siap. Kelak. Kabur. Lawa, itu aya Helmi keur disiksa si juragan. Heuh, teu hayu urang bejakeun ka si Abah. Hayu atuh buru. Ayo kamu sekali. Takut. Wah, ampun nyerah. Nyerah ampun. Aneh saya. Ampun. Oi. Bah, najan itu tembali kuat kan beneran. Baik. Tuh geningan Bali. Jangan wae atuh, jangan lompat ke sagala. Ah, di jauh datang ceurik atuh teh. Di sekali Hilmi. Naon? Juli, usaha. Kusi juragan jeung anak buahna. Ayo, masalah kan beres-beres kumaha eta nya. Enak orang beja we, enak orang kumpulkan si Kang Ate Indonesia juragan. Barudak nih. Enak nih ngobrol kita ngabring. Itu Helmi diculik ku si juragan di anak buahna ka kebon dibawa. Oh, tiga tadi ninggalin. Kebon. Oh. Nggak semua enak semua balik, enak orang susulan kan itu, enak di sini di sini berubah. So enak orang itu enak emang apa ada kata pakaran kira naon. Iya, bisa. Buru mah. Ah, bahan atuh buru. Sering. Oh, iya. Aduh. Ayo maju. Enggak kuat. Assalamualaikum. Salam enakan, Bang. Itu si juragan ngajin ulah deui. Astagfirullahaladzim, kalah.
Ayo bang. Budak mending lah bang. Terbaik. Udah. Ulang. Iya, inonyo. Mana ngerapkan kolot? Iya di sarwan anak pura. Pura mah kelepasan mah. Nggak suka kayak nama. Jangan tahu. Ampun. Nah, kelakuan mana? Tinggalnya bikin abang belur. Si ada sarwana deh. Naon gituan. Punten bah. Coba cuma geus kieu. Basahin anaknya, kumarik dijodohkan jeung pilihan anak mak. Ah, mau manis urang mah. Cing aneh mana mah. Benar. Halo Neng, kadia tiasa teh kadia, anu tadi kumaha dicareoskeun. Nya sok diantos, enggal. Gas ayeuna mah kudu daek dijodohkeun kumaha mun teu daek kumaha dicoret di kartu warisan. Tunggu dulu. Anggas bah. Ieu mah urusan abi banggeus jodohkeun ku abi sok. Cicing ya dia. Ulah kitu deui ya. Tempura bah. Gasak mereka tukang. Buru. Mak nges aing mau jadi ke si Anis teh ka dieu we aing mah. Balik aja Neng, Balik. Ayo buru. Nya mak. Tuh, gening aya si Abah aja si Jang Hilmin ayo buru. Oh bener ayo. Ah, Cah Helmi. Aya nama Cah Helmi desa Jojo nu bunga sareng di Anis nya. Mau aya nu ngaganggu aya nama. Abah. Naon deui Ka dieu? dia. Sok. Teu ngaganggu deui, tonyo ku aing sok. Kita teh pada ieu. Kan nu beuna punten ka Cek Hilmi. Teu kaganggu kan ka kukur. Kudu ngasadar si aing. Nya ada made atuh bah lain kate teh hoyong ka dieu tapi jodohna kana nya. Heeh, kitu mah alus tah omat Saya rada ini deui. mau aina tos sungkeun murah. Perawe nya. Saya orang ui itu si Neng Asti ngantosan. Ayo Jangnya Ayo halanya. Banyak abi halah Ayo, banyak. sok ayo. Sok mereka itu. Nya bah. Duh. Bah. Naon euy atuh? Abi teh tadi teh kajian. Eueun neneangan aya di dieu. Teh naon? Lagi Teh naon? bayar kontrakan. Setengah sebiji ya. Geus teu kedagang apa-apa. Geus mateng tong geus. Sok atuh ku Abah hayu. Geus matuh. Aku jeung Abah atuh mah sorangan. Kita kamar sekolahnya. Di Sorowado yang lagi bae.
Anis aya nama hubungan teh mulai nu ngaganggu deui nya. Si Juragana kan tos menangkeun pilihanana. Mohon ayeuna mah geus teu aya nu ngaganggu abdi deui. Abdi janten tiasa meuli ka asalna. Aboga hadiah kanggo Anis. Naon? Tutup mata heula. Sok buka. Ah, ini romantis ah. Hai guys, jangan lupa like, comment.